Cicing di imah sararumpek hulu ngebul para rusing segala rupa persoalan mupruk dina hulu. Idit kaluar mah nempo jagat raya anu sakitu luasna, nempo marcapada anu sakitu luasna, areal pasawahan anu sakitu legana. Gusti si horeng teh alam dunia teh masih kene lega kene, henteu sempit, henteu rupek kawas di imah sorangan, segala rupa bang baluh kabeh mupruk dina pikiran jeung dina hate, segala rupa lalangse jeung kasulitan kabeh mupruk dina hulu. Nempo kaluar kahirupan nu sakitu legana, alam dunia nu sakitu luasna, pasawahan sakitu endahna. Deuh indah alam Priangan Timur bro. Irigasi atawa walungan anu meulah lembur anu kasebut na dalem Suba Negara. Caina ngalir kahilir nepi ka Citanduy. Nambah waas jeung nambah betahna suasana. Endah alam Priangan. Ceuk carita masyarakat satempat yen walungan dalem Suba baheula dibangun dalem Suba Nagara. Kitu cenah bro. Ieu turun tumurun carita ieu teh yen Suba Nagara salepel jeung Kidemang mun waktu harita mah. Walungan atawa irigasi dalam Suba Nagara geus mere kahirupan anu mantak nyuburkeun ka balarea areal pasawahan ratusan atawa puluhan hektar kacayan kabehanana. Kitu bro mangpaatna walungan dalam Suba anu nepi ka zaman ayeuna. Pasawahan puluhan ting ratusan hektar satungtung deuleu, subur makmur, cai curcor segala rupa ngarareunah. Geus bisa diolah sataun 3 kali atawa 3 pamotong sataun. Jadi 4 bulan sakali bisa panen salila 12 bulan. Ieu cai ti hulu namah meureunan ti galunggung keneh, ti luhur namah galunggung ngocor ka handap kana dataran anu leuwih rendah atawa anu leuwih handap, ngalir ka tengah kota Tasikmalaya, asup ka Pancasila atawa kawetan, nepi ka Purbaratu, ti Purbaratu ka Gobang kasingkup nepi ka Citanduy. Kitu lalampahan cai ti hulu nepi ka hilir.